sia aing teu kudu loba ngomong bisi diledot teh eta sungut ku aing taladageun tah arepeun cigah cicingan tukangan mah ngomongkeun harepeun ka aing nganggap besti ditukangan sia sulit ati ditukangan sia sulit ati paladageun tak sia besti salah sahiji anu nganyebabkeun rumah tangga jadi ancur nyaeta KDRT kurang duit ribut terus paladageun tah besti duit mah tegablegeun dulur tapi lamun sia hirup loba duit saalam sobri oge kabeh ngalengap dulur paladageun tak sia besti lamun deka bohong kali-kali mah sia teh make rinso ameh bersih poho lamun yang kagorengan make samara marah gurih nya gurih nya pelem aing ngaku elit aing hawani alit paladageun atuh ku sia Nur mana jelema teh digrog-grog nolol-nolol males aing ngeladangan si eta naon cek meni hararese dek ngaladangan teh what nyeta ieu teh keur hararean kada sagalana oge ulah sok kitu yeuh dari anu meuli mah raja bedek hoream dek kitu kudu diladangan adek meuli naon kitu cek meuli soptek 2 meuli minyak saparapat eta we mie 3 bungkus anu goreng nanyuknya Nurnya lamun pembeli adalah raja berarti ece laku nanyuk segala sorangan aing mah capek kunaon itu nikmat segala disempak ditajok kunaon cak a few moments later ayo ece kunaon nikmat segala ditajok capek aing teh ku si Kardun teh dibohongan cenah mah keur bobogohan dek diratukeun geuningan ieu aing geus kawin mah dibabukeun Cek beli Cek kemana nya iya, kela. Anjir. Si eta deui mana ting meuli bakso 2000 sajolang udah. Naon, Cek? Wow. Biasa meuli bakso beri beuteung. Sabaran. 2000-an we. Cek, omat teh asinan cing loba. Wow. Kehelan pawel sia mah. Eta kecapna rada lobaan. Cek, eta salaki tambahan deui atuh. Oh, atuh kehelan bawel. Ini parah nih. Cing lekor omat. Cek, ayeuna tambahan deui urang mah deui samuan. Atuh sia teh teuleum mah sakalian meuli 2000 perak teh nya saloban awar sama. Ini parah nih. Lau sugan. Ayo. Main. Jam ketiga berkuit.
kumaha anu kamari sukses. Sukses bah, akan cek bah, kudu nyomput. Kan kusabab urangna kan mamawatai garing. Syukur atuh ari sukses mah dan nu digobogna sia tai garing. Sok ayeuna ku aing dibere deui ajian ge nu madep tersia. Dung dung pret, dung dung pret. Ye cangcut lepet. Aya kodok disangka bancet. Jol kapelet jodoh pasti kaget. Wah. Aduh, eta ukuran sabaraha kalabag kitu aing mah. Oh no. Jampe naon eta Mbah? Pelet. Apaan jampe teh gablek duit sia teh? Wow. Dengekeun ku sia besti. Ngaranna ge hirup di kampung Aisyah. Gablek masalah saurang, anu marah-marahna 5 urang, anu sedilna 10 urang, anu ngagosipna yo saalam sobri. Didinya kudu apal. Naon gitu? Aya 3 hal di dunya anu teu dipikaresep. Naon? Kahiji, otak kosong. Kadua, omong kosong. Katilu tah dompet nu kosong.